Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur urang panjatkeun ka Gusti Allah anu Maha Kawasa. Salam kahormatan kadanggakeun ka junjunan urang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teu hilap ka kaluarga, para sahabat, sareng umatna. Insyaallah kalebet urang sadayana. Amin. Hadirin sami linggih, utamina paragiran pangajen nu kusim kuring dipihormat sampurasun. Dina kesempatan ayeuna abdi bade nepikeun ngeunaan pentingna ngajagi kabaresihan lingkungan ka kasehatan. Sapertos anu atos, urang terang sareng yen salah sahiji cara kanggo ngajagi kasehatan urang nyaeta kalawan ngajagi kabaresihan lingkungan. Lingkungan anu bersih midamel jaram sarta bakteri henteu gampil ngembang dikira-kira urang, ku kituna salira urang henteu gampil tarsarang penyakit. Sajabati eta, lingkungan anu bersih oge midamel urang langkung merenah ngalakukan aktivitas tanpa rempan sarta risih. Urang tiasa mitembeyan ti perkawis anu nu mawi alit sapertos micen runtah dina tempatna. Mendaur deui balik, mamila runtah luyu kalawan rupina, urang oge tiasa ngalakukeun gotong royong saban mingguna supados kabaresihan di lingkungan beuki kajaga. Hadirin sadaya, cakap sakitu nukapi hatur biantara singkat ti SIM abdi. Pamungkas ti abdi bilih aya basa anu kirang antep sarehna atanapi kecap anu kirang merenana larapna. Mugi kersa ngapunten. Hatur nuhun kana perhantosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.